Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawmu kulluhu dzulmatun wa inna ma'ana ruhi duhurul haqqi fihi. Faman ra'al qawmu wa lam yasalu fihi aw indahu aw qawlahu aw ba'dahu faqad a'wajahu ujurul anwari wa ujibat an usumusul ma'arifi bisuhutil asfal. Al-qawmu ari kaum aikal te perkara anu aya dunya dan isina. Dina dunya aya jelema, aya bumi, aya gunung, aya laut, langit. Al-qawmu te sakabeh perkara anu diciptakeun ku Allah. Kuluhu sakabehna itu kaum dzulmatun eta teh poek poek. Jadi bumi langit beserta isina teh sakabeh diciptakeun ku Allah eta teh dzulmatun poek. Aya anu mahdi lahu juda lahu pina di arba bisyuhudi. Makhluk teh pada hakikat nama teu aya. Dan wajib kasifatan ku sifat wujud mah wungkul Allah salian ti Allah mah tuh. Ayatna bumi langit beserta isina sabab Allah mengayatkeun. Sehingga lamun Allah teu ngayatkeun bumi langit termasuk urang maka moal aya. Al-qawmu kulluhu dzulmatun sakabeh makhluk teu aya. Eueuh we. Wa inna ma'anahu duhurul haqqi fihi. Sabab ayana sakabeh makhluk eta teh diayatkeun ku Allah. Lamun urang ningali salon, salon ieu ye, bukan sadar. Jadi salon video. Ketika urang ningali salon, maka nu katingali urang naonna? Lamun anu urang katingali salonna berarti urang masih keneh kahijab hate urang. Lamun urang ningali salon, tuluy urang lewat tina salon, belajar manggihkeun tuluy bertanya ari ieu salon meunang nyieun saha. Tuluy kapanggih nu nyieun salon ieu teh ieu. Tah lamun ketika urang ningali salon tuluy kagambar teh ieu, berarti hate urang geus teu kahijab. Ngaranna teh wusul, ngaranna teh makrifat. Tah ieu oge bumi jeung langit, lautan, gunung sakabeh dengan keindahanna. Lamun urang ningali kana kaindahan gunung, kaindahan lautan yang sajaba nu katingali lautanana, teu katingali Allah nu nyiptakeun lautna. Mun urang ningali kaindahan gunung tuluy nu katingali gunungna, teu katingali Allah nu nyiptakeun gunungna, maka hate urang teh kahijab.
Naon sabar moal aya di bumi jeung langit lamun mah kalau teu ngayakeun. Da wajibul wujud hukul Allah. Salian ti Allah teu wajib kasifatan tu sifat wujud. Aya kasalian ti Allah eta diayakeun. Da sabab anu mah aya mah Allah. Urang mah diayakeun. Maka masih kene kahijab, masih kene poe kate urang, lain mah urang ningali makhluk teu bisa ningali Allah na. Paman rokal qalu walam yashadu fihi aw ingau aw qabla obadahu faqad aqwaju wujudul anwar. Lamun ketika urang ningali makhluk tuluy teu kateuing Allahna, maka urang geus kahalangan ku hijab. Hijab. Ayana hujan, urang ningali hujan. Maka lamun ketika hate urang geus teu kahijab, mah ketika hujan teh nu katingali teh Allah anu teu nurunkeun hujan. Lamun aya banjir teh maka urang ningali banjir nu katingali teh lain banjirna tapi Allah anu teu nyieun banjir. Nya kitu deui lamun misalna aya jelema urang teh bageur ka mananehanna teh. Asal teh teu boga salah jelema eta teh kalasa balikna teu bageur ka urang teh. Maka kudu bisa ningali bahwa eta jelema teh memang digerakkeun ku Allah supaya teu bageur ka urang. Lamun kitu kudu bisa katingali bahwa mun aya jelema teu puguh-puguh ngahina, mun aya jelema teu puguh-puguh ngagibah, mun aya jelema teu puguh-puguh teresep ka urang, tah jelema anu marifat mah katingali bahwa di dinya teh Allah keur ngagerakkeun manehanana ngahina ka diri urang, jeung naon maksudna Allah ieu rek nguji kasabaran urang. Kan tadi sakabeh al-qaul urang teh eueuh. Bakat urang teh eueuh, urang sakabeh teh eueuh. Ayeuna urang bisa ngaji leumpang tuluy ngadayakeun pangajian kieu-kieu ngabahas kitab. Ieu teh Allah nu nyieunna. Allah nu ngaleumpangkeunna. Allah nu hayang dina peuting ayeuna urang ngaji, tuluy diuk ka sajabana. Allah eta nu nyieunna. Wadaniyat Fir'aun al-salam kanu tasir. Hiji Allah ngadameun. Teu aya tapak damel kecuali kabeh Allah. Beunang Allah ieu teh. Urang dahar kudu diseubeus beunang menang Allah. Leungeun digerakkeun nyokot sangu diwapkeun kana bahan, eta ge digerakkeun ku Allah. Aya jelema mere ka urang kudu simparat bahwa kesalahan mamanehan mere hakikatna Allah ngagerakkeun hatena saya jelema eta teh perintah. Jadi ketika aya jelema nu meureun teh katingali Allahna ya Allah hatur nuhun. Gusti tos masian ka abdi lewat ti jelema katingali Allah. Tugasna bersyukur ka Allah, alhamdulillah hatur nuhun Gusti. Sabaliknya mun aya jelema teh tumantak ngeunah kana hate urang, tumantak ngeunah kana rasa jeung telepon urang teu ngeunah we, eta mah ka urang teh. Katingali Allahna. Allah nu ngagerakkeun manehanna, eta na hatena awakna digerakkeun. Supaya naon? Supaya urang teh sabar. Itu maksudna. Da eueuh aya kolong meja, aya kolong meja. Lamun misalna mejana eueuh aya teu kolong meja.
Kunaon disebut kolong meja? Sarua aya meja. Anda meja na aya kolong meja. Oh. Ketika orang aya bangsa kolong meja, maka aya meja. Moal aya kolong meja, bawa meja. Famanra'al qawmu walam yashabu penyaksian Allah qobla yusamimina au baru sabada. Jadi namun terjadi nu kamari nu ayeuna jeung bakal terjadi kahareupna eta teh Allah nu nyieun sutradarana. Allah ngagerakeun. Abe meunang Allah. Ngan teu meunang urang dipukul rata. Aya tatapan. Lamun bisa ngahabe bisa gantung ka Allah lamun goreng tambah urang sorak. Bahasa lawan bahasa aja mungkin palsu benar ngerti Allah salah. Mun urang dina kayaan bisa sholat, dulu bisa ngaji, sing bisa katingali Allah nu ngagerakeun diri urang sehingga urang bisa sholat bisa ngaji. Ngan kala bakal maslahat atuh meunang. Kunaon maneh malih atuh da kumaha aya dijerakeun cakir kolongna geus malih. Karena aya hormat itu lepok ingkari. Apa cerita DP? KBG kumaha Allah nu ngagerakeunana Allah nu kahayana. Sayana mah urang teu dibahayang ku Allah mah. Lamun saya di rumah itu pondok tatarik. Namun bayar pondok baik digerakkeun ku Allah kaya dulu. Lanyala berkurang. Saya bisa ngebedakeun mana ranah hakikat, mana ranah batiniah, mana ranah syariat, mana ranah lahiriah itu bisa ngebedakeun. Kudu bisa nempatkeun. Kudu bisa nempatkeun mana saya teh salah kaprah. Kalau bahkan jelema yang bahasa tadi benar bahasa itu seperti itu. Cuma ada orang masuk lain kaya usaha, ku alonnya jadi gerakkan di orang yang bukan usaha deh. Jadi orang masuk usaha. Mereka aja naik gitu KBO gimana awal. Kurang dikit itu nih ku awal aja. Tadi salah kecil. Kalau lahu au badau bakal terjadi kaharu. Mun misalna urang aya kahayang, mun misalna urang aya cita-cita, hante tetep Allah. Dalam Allah teu ngijinan, lamun Allah teu ngersakakeun rek sakar kebak urang usaha bebeakan tetep moal bisa. Moal bisa. Kan geus hikmah nu geus kalewat ieu. Hikmah kasabaran. Sawadikul imami la tahrikul aswal akdan. Sagede-gedena kahayang, sakuat-kuatna ikhtiar, sakuat-kuatna orang berusaha, menyakkeun tanaga, menyakkeun pikiran, menyakkeun waktu jabanan, yang mengkonan kana sakabeh kaya urang. Aya cita-cita, aya kahayang lamun ku Allah teu ditakdirkeun mah moal bisa. Tetep Allah nu boga peranna. Nya hikmah teh dina hikmahna supaya mardang kana rasa.
Sehingga misalnya orang usaha, kudu usaha ternyata sesuai kaya orang, ini Allah. Lamun sukses teh disukseskeun ku Allah, lamun gagal teh digagalkeun ku Allah. Atuh dina digagalkeun, atuh naik mah sukses ieu mah gagal. Ya orang terus nganti. Ya orang hidup dalam dia nanti. Naon mau tanya belanja. Tujuan orang hidup. Wa ma qala turjin awalin saya lihat. Wa asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jelema diciptakeun ku Allah teh urang dilahirkeun ka alam dunya si inget hiji tujuan urang ngabdi ka Allah. Lamun misalnya takdir yang ka orang supaya sukses disukseskeun ku Allah, tinggal syukuran ka Allah. Syukur dengan ngabdi ka Allah. Dulu dina hayang kahayang kaya kita cimpona tinggal sabar ternyata alasan pemerintah Allah. Jadi dengan dua kondisi mah, jika muncul tujuan ibadah Allah, jika dua kondisi itu berbeda, beda. Lamun muncul mah tujuan Allah yang diberesan, terkait sarua mana, diberesan ibadah syukuran. Di gering sarawak bisa ibadah lewat gitu kan di banit di banit sarawak orang-orang teh sarwa kosan di boga duit bisa ibadah di duit bisa kena ibadah nu mantaknya susah dina kehidupan orang atuh dan orang hayang kalau duit wae tujuan teh urang hayang sehat wae urang hayang sukses wae saya mangih gagal saya mangih teu boga duit saya mangih kana geuring jadi wes siksa dina kehidupan dalam tujuan ibadah ingat urang mah kalau kudina wa insya ya kudu urang teh sing apa kana jati diri ayeuna urang teh pikeun ngabdikeun diri ka Allah. Allah melihat sesuatu yang kaya kurang tidak sekurang alhamdulillah Gusti. Naon anu kita ke nepi ka hayang kudu ternyata anu syukuran ka Allah. Lamun kondisi nu koda ternyata teu kacapai ka hayang teh tinggal sabar. Tu sabar yang menang pala. Artinya dua kondisi kumaha ge sarua kitu jelema anu hayang ka Allah teu aya bedana. Yang jelema anu ngarepan geus bisa beda mana geuring mana teh. Mana susah mana senang itu bisa beda. Di antara jelema nu suwau ka Allah, di antara jelema nu manfaat kalau dihinakeun dimuliakeun teh sarua kitu. Situasi sehat itu, situasi geuring itu bisa bedakeun. Dihina ku batur kitu, dimuliakeun ku batur kitu ya nama. Nah soalnya saya dina kondisi kumaha wae tetep urang teh bisa jadi abdina Allah. Dibere sehat pun bisa jadi abdina Allah. Dibere geuning kudu bisa jadi abdina Allah. Karena duit kudu bisa jadi abdina Allah. Keur duit kudu bisa jadi abdina Allah. Keur dimuliakeun ku sakabeh jelema kudu bisa jadi abdina Allah. Dihinakeun ku sakabeh jelema kudu bisa jadi abdina Allah. Lamun bisa ke wis teu peduli loh. Kondisi pitu kieu jeung kieu sarua. Wa asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
jelema sukses mah lain jelema nu bisa nyimponan sakabeh kahayangna. Anu bisa nyimponan sakabeh kahayangna lain jelema sukses mah lain positif cek agama. Cek Allah mah lain jelema sukses mah jelema anu bisa ngaplikasikeun sakabeh parentah Allah dina kahirupan eta teh mah sukses. Jadi aya sukses cek Allah, aya sukses cek jelema. Aya sukses jelema beureum loba duit, boga mobil, imah gede, gaji gede, awak sehat, udah palagun, wah saja banget sukses, sukses cek jelema. Aya sukses cek Allah mah itu ruang asli innal insana fi khusr, sakabeh jelema rugi. Teu sukses rugi. Ilal ladina amanu wa amilus sholihati kecuali jelema nu beriman jeung nu beramal soleh. Syukur di amal soleh, sabar di amal soleh. Jelema sukses mah ketika datangnya perintah Allah bisa melaksanakan perintah Allah. Diberi sehat, perintah Allah syukur. Diberi gering, perintah Allah sabar. Diberi ayat duit, perintah Allah syukuran. Diberi duit, non perintah Allah sabar. Itu ya syukur sabar gitu. Itu mah. Aya anu ngamuliakeun kaulan, aya anu melatihkeun, aya anu peduli, aya anu nolongan, aya anu empati ka urang, syukuran. Sabari loba anu terpeduli, urang diajukeun diputing saja bana, tinggal sabar. Kitu-kitu kan salah keneh. Bisa sabar yang bisa syukuran, enggak susah jalan kenal diberi sama Allah. Sukses Allah. Urang mah sukses mah sukses berarti urang teh. Sukses teh lah bisa buka pamajikan, pamajikan bener. Masalah disalah kenapa gaya mau sama di depan yang penting gue nanti kecuali apa teh. Mangkat pangnang dengan hirup malam jelema geus semantengkeun kahayangna tujuanna kana tujuan hanya jadi abdina Allah. Ngeunahkeun kumaha. Jadi siap, mangga Gusti. Siap bagi ngalaksanakeun sabar. Susah siap, mangga Gusti siap bagi ngalaksanakeun sabar. Dihina siap, mangga Gusti siap bagi ngalaksanakeun sabar. Itu betul. Inna ma'igwa pasobiruna ajrum bigori sabsa jelema anu sabar maka diberi pahala diberi sabda ayat diberi awal. Balik ke kata kalau kamu puluh matu wa inna ma'naru duhurul haq bihi. Jadi ieu sakabe alam teh maka sok aya tadabbur alam. Yang loba teh terangkan tokan alam teh di kalau ningali lautan, heuh didinya. Itu barat kalau lamun ningali langit, ningali ka langit, di langit aya bulan, aya matahari, aya bintang, heuh we kadinya. Engkol. Tah memang diajar satu-satu lamun urang ningali sakitu luas, sakitu indahnya. Ini Allah menciptakeun Allah kawasanna. Aya bintang, aya bulan, aya matahari. Allah menciptakeun nu sanggupeun ciptakeun langit seperti Allah teh. Iya lamun ya sakti lega andai lamun Allah nitah ka manukna ka banjir ka tsunami. Nah kalau teh tsunami datang maneh ka di daerah
datang semede nakal tapak bulan bisa nanti mengkan ke kawasan kau dulu ketika ya jelema ngamuliakeun ka urang ya Tuhan Gusti jelema teh ngamuliakeun ka urang tapi naon artina atuh dimuliakeun ku jelema teh boga sumida anggar we dimuliakeun ku jelema mah boga duit mah bisa mereka dimuliakeun dihormati ku jelema teh anggar we situasi masyarakat mah diteuleun pol neraka naon artina dimuliakeun ku jelema mun kalebah aya jelema nu ngamuliakeun ka urang sabalikna mun aya jelema nu ngahinakeun ka urang ngobrolkeun ka urang parakan Gusti ieu jelema teh beunang digerakkeun eta mah tayeuna ka abdi mangga Gusti abdi mah bade sabar wae jangan hartina atuh dihinakeun ku jelema mah manehna mah teu boga neraka teu boga naon dihinakeun ku sakabeh jelema sugan salam dunya moal matak ti neraka ye naon mujieun atuh dihinakeun ku jelema tinggal kalem teh walau khalaqakum wa ma ta'malun Allah nu nyiptakeun urang jeung nu nyiptakeun sakabeh pagawean urang urang diciptakeun ku Allah jelema teh diciptakeun ku Allah jelema eta teu manehna macul ngajina sajama diciptakeun ku Allah digerakkeun ku Allah ngarti aja berarti sehingga dina sakabeh perkara teh urang teh bisa ningali Allah lain berarti ningali ku panon ieu lain kabeh hati-hati mana ningali Allah mana ningali ku panon aya teh geus pasti sesat ieu jadi mun aya jelema ngaku ningali Allah ku panon ieu jalan dunya itu sesat masuk ieu mah bisa ningali secara dina rasa teh urang tadi ningali salon dulu katingali awet heula berarti ningali awet moal kan cuma karasa itu ningali salamun kitu mah situasi kitu moal hirup teh moal moal susah wae kalem we nyana main teh ngambek gagal jelema yang teu peduli atau kumaha kalau ngalakna goreng pada ngambek kana teh eta mah diajar aja kamu itu mah teh ieu urang kudu kumaha teu ngali pada insyaallah wa ujibat sumusul ma'rifi bisuhutil asal kahijab manehna tina marifat kahijabna bisuhutil asari ku pirang-pirang makhluk kahijab kahalang kahijab apa pikiran itu boga pisan amun dibaca iki barang ngaran 5 juta kemudian hijab dalam tahun ini jika tadi film kan saya mengingatkan ke orang dekat kali alam kahijab 1 kilometer
saja buka hayang bangsa kami dan kaipan yusir ukol musuar akwal mun tabiatun pinggir ati rek kumahat saangate lamun ngambil yang masih ayah di mate aduh ya teteh tidak punya binate hayang mobil binate hayang imah binate hayang motor binate hayang duit binate hijab mau bisa ngomong gitu tuh leungit kan dina lain dileungkeun tina lain dipicieun lain buka motor picieun gitu kan dina hate ke kamar tarik truk beunghar ge truk bae truk boga motor mahal ge truk bae asal ulah aya dina hate lamun geus aya dina hate tah si hate teh geus bisa poek we tah lamun hate poek kitu nya bisa kalaek mah ayeuna kalau kamu pun hudun batur pamanlah kamu wala nasarupi awan pegawai pokok awajal kahiji teu katingal jadi batur jadi bisa ketemu orang lalu gerakkan juga mau jadi yang lalu dan digerakkan dari kadang itu kalau di dirasa-rasa dia ya, paham ya jadi kesimpulannya bahwa dina sakabeh perkara anu diciptakeun ku Allah kudu bisa ningali Allah lain berarti Allah katingali lamun ningali bumi ningali laut teh kudu bisa ningali Allah nu nyiptakeun namun dina sosial kehidupanna urang yang jelema selalu dimulai kepada Allah jeung pangaru aya jelema nu bageur kaum kudu bisa katingali Allah mun aya jelema teu bageur kaum jelema teh tipikal seperti kana walu kesabaran jelema kudu bisa katingali Allah oh ieu teh teruji kana kasabaran urang apakah urang bageur paparek sarua pasti eta lain dia kembali kakek bercalon ternyata masalahnya ternyata apa di kota balik baik ketinggalan kalau yang kalian tahu kalian itu kan sebagai kudu bahagia kan sebagai kudu nyeret kata kalian tahu wah di dalam musik itu baru dikasih dulu kali para tahu aku mah oh dan walaupun juga itu paling tahu jadi itu menguji siapa bagus terima bagus tuh paling uji tadi kalau itu bagus bagus mas itu masih kalau mengayak kaya keharusnya dan awalnya cerita kaya dengan tahun itu yang sampai kabel mobil ingat tetap Allah itu lalu kalau mengayakan aja orang lalu misalnya ya dekat kepada Allah Allah berarti kemana ini tadi barang konteks walas bikin tapi Putri kurang mana kita pola ibadah jadi di rumah sukses bisa melakukan sakabeh pada Allah di rumah sukses mah di rumah bisa pasawakan sukses mesti kan kalau kamu dan sukses sukses tidak unggul bisa aplikasikan bisa orang enak paling kaya kesimpulan tadi di rumah sukses mah kali rumah kalau bisa banget sampai kalian nah
jelema sukses mah waka srikin maring sasusir ilaladina amanu wa amilus sholihati jelema sukses mah anu beriman nu beramal soleh bisa ngabdikeun ka Allah bisa ngalaksanakeun sakabeh parentah-parentah Allah